A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in akhadhallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Allahu a'lamu bimuradikul ngucap sirah Muhammad li ahli Makkah tekadu ahli Makkah ara'aytum ay akhbiruni pada nyaritakeun sirah kabeh ning ingsun in akhadallah lamun nyiksa sapa Allah lamun ngalep sapa Allah samakum ing pangrungu sira kabeh asmakum tegese nuliakeun ya Allah kum ing sira kabeh wa absarakum dan ing pirang-pirang paningal sira kabeh amakum tegese ngalolongkeun ya Allah kum ing sira kabeh wa khatamalan nyeplok ngecap ya Allah tobaat tegese nyeplok ya Allah ala qulubikum itu sepirang-pirang hati sira kabeh pala ta'rifuna syai'a maka ora-wararu sira kabeh ing suwiji-wiji man utesa paman iku ilahun pangeran gairullah kang salian Allah yatikum kang bakal nekakeun iya ilah kum ing sira kabeh bihi kalawan nabi ma akhadah gese kalawan atabihi kalawan mazkur bima akhadahu kalawan barang kang alep ya Allahu ing mamingkum sarikin saking sira kabeh bizamikum kalawan sangkan sira kabeh unzur ningali sira kabeh panusarrif alebo kaya apa mertelakeun ingsun sada ingsun agung nu bayin tegese mertelakeun ingsun agung al ayati ing sake ayat ad-dilalat sake kang nuduhkeun ala wahdaniyatina ing atase sifat tunggal ingsun agung mahum gari-gari utawi ya ahlu Makkah yasdipuna ikum mengoyoriduna tegese mengo ya ahlu Makkah kabeh anha saking ayat la yu'minuna maka orang imankeun ya ahli Makkah kabeh. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumul zalimun. Allah labim maradikul ucap sirah Muhammad lahum kadue ahli Makkah ara'aytakum ay akhbiruni tegese nyaritakeun sirah kabeh ingsun inatakum adzabullah lamun nekani ing sirah kabeh amun teka ing sirah kabeh apa siksa Allah bagtatan alaika gatau jaratan nadala ing edeng lailan naon haron tegese ing dalam mengiata wa ing dalam awan hal yuhlaku anata dan rusak ilal qaum ay hal ora den rusak ilal qaum zalimun angin sapa kaum kang zalim kabeh al kafiruna tegese kang kafir kabeh ma yuhlaku tegese ora dana den rusak ilahum angin sapa hum ya kafirun. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah alam bimuradi wa manursilul mursalina lan orana nang utus isun agung al mursalina ing kang den utus kabeh illa mubasyirin angin regang ngabungahakeun kabeh mana ingong kang imankeun yaman bil jannati kalawan surga Mundirina lan memadani kabeh man kafara ingong kang kubur yaman bin nari kalawan neraka man amana maka utus sapa man iku ngimankeun yaman bihim kalawan mursalin wa aslaha
matutakeun yaman malahu ing malik man fala khaufun maka oranana khaufun apa wadi ku tetep ing atase man kabeh walahum lan oranana yaman iku yahzanuna prihatin yaman kabeh bil akhirati ing dalam akhirat. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون Allah alam bimaradi walladzina kadzabu lan utewong ake kang badang agorokeun ya ladzina kabebi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung iku ngeunani ing alladzina opal azabu siksa bimakanu kalawan sabab barang kang ana ya alladzina kabeh yabsukuna iku para raseke alladzina kabe akhrujuna an taati tegese martu ya alladzina kabe an taati saking taat an taati saking taat. Ayat ieu deuk nyaritakeun kana ayatna Allah. Di samping aya dek nyaritakeun kana tunggalna Allah. Kangjeng Nabi diutus ku Gusti Allah di Mekah lain jang ahli Mekah. Tetapi lantaran ayat turunna di Mekah atuh khitab ka ahli Mekah khususna umumna ka urang balerea. Ialah kangjeng dakwah ka ahli-ahli Mekah, ka kafir-kafir Mekah, ka kafir-kafir Quraisy. Belah dituna terus di Madinah maka musyrikin. Terus sepanjang hirup kangjeng Nabi teu eureun dakwah ngajak ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah eureun terus urang ge. Diajak ku kanjeng Nabi ahli Mekah, tapi eta kafir-kafir Mekah diajak na ibadahan pangeran nu asli anu alladzi khalaqas samawati wal ard nu ngadangel langit bumi katut eusina endahan ngalelewe. Mad sia urang sok aya-aya bae segala pangeran teu kadeuleu disembah-sembah nu kadeuleu ge kieu hese. Mulu teu kadeuleu sia kumaha mad otak cia diteun di mana mad sekali Mekah. Insyaallah ahli Mekah teh kos kalar itu. Wahara jasa mata kangjeng diturunkeun di Mekah teh dilahirkeun di Mekah diutus di Mekah eta teh lain lalagaan diadabna luar biasa. Urang Mekah teh watakna kuari bae urang. Kadeleuna bager saya tik we katodel urang Mekah atuh geus urang nawar tasbih puyangeun banyak laras roh kos kitu bae cek urang mau kalam mau jasa omong geus daek-daek henteu geus kan mampu sia urang Mekah mah kos kitu jadi geus teu aya kurang kumaha urang pan paduh urang mah teu meunang salah saya tik pan urang Indonesia mah artina teu meunang ka tuh lamun kabeneran lu jawara mah ji tolol bener di Arab gelut sih aja aing. Tunggu malain ke Mekah gelut di Mekah pan. Lain ibadah. Masya Allah Karim hararese jasa. Nah iya orang Mekah teh bangka warah jasa. Walah diajak na hese. Timimiti kaum leutik bae lu iman ka Kangjeng Nabi mah. Kaum rendahan, kaum leutik, kaum duafa. Mantak dina Bukhari ketika Abu Sufyan ditanya ku Raja Heraklius, Herakla di antara pertanyaan anak nunggu sekian pertanyaan ku Raja Herakla teh ditanya, "Ge, loba henteu pengikutna?" Loba. Ditanya pengikutna makin hari makin ngalobaan apa makin ngasaeutikkan? Makin ngalobaan. Dek ditanya nu terakhir cek Raja Herakla, eta teh pengikutna kalangan bangsawan, kalangan hartawan atau kalangan bangsa pukoro duafa kalangan duafa bener iya karak Nabi cek jadi tinggi ini harandap pokoknya mati handap
tah kuari ge ti kiai teh pengikut tak kitu bae. Kitu bae kuari. Mana anak camat mondok teu ceuli. Lain ceuli ieu nu diteu ceuli anjing. Anak bupati alergi mondok, anak bupati mah alergi arateul cek cenah mondok malah ya. Kelas bangsawan, kelas tingkat, kelas hartawan mana coba nu mondok? Eueuh, emang pengikut Kangjeng Nabi mah duafa awalna. Kuari ge pengikut santri lamun urang hayu datang ka imah hayu hayang ieu nuturkeun ieu nuturkeun eta. Tamah santri bloon tamah. Nu haleutik heula. Aki-aki geus batuk we ki. Ulah, geus teu boga pagawean henteu. Urang ngobrol-ngobrol di dieu, ngobrolna make kitab. Ayo. Aki ke kita aya cai eueuh di dinya. Cai naon? Aki mah pan geus kiih bae. Wah. Geus kiih disadiakeun cai jang kiih bae mah dinya. Teu kuat-kuat amat mengompol. Duka dari itu heula. Ni aki-aki. Aya nu ngorai siapa nih nu udah glidug di imah bae? Teu digawe. Teu. Kunaon teu digawe? Teu ditarima. Kunaon teu mantek teu ditarima? Teu boga ijazah ieu. Ka pasar henteu kunaon tuh boga modal. Tani jadi henteu. Kunaon tuh? Mana nu lagi paculna jauh. Jisa teu kieu bae lu dak diduk ieu dhaif ieu. Geus ulah ka mana sia? Kita magrib ka mushola ngaji lalaunan bae ngaji. Atuh nu kitu heula. Nu kitu heula tah terus mun haju hayang suratan si anu kana ngaji. Suratan si anu kana ngaji. Kiai takabur tah mah kos kitu. Takabur tah ge moal gede tah mah kiai kos kitu mah. Ulah make surat-surat gaji mah. Sebab dikembangkeun ilmu Allah, urang mah bae heula. Namun urangna geus rapi manghadapna ka Allah geus bener-bener atuh batur ge nuturkeun menghadap urang. Ulah kieu kadengena teu ngeunaheun jasa. Da koe eta naon masyarakat di urang ngaji. Wajib ngajakan batur sia ge beuki kene duit bupati. Tereuyan ku sia teu hayang aing mah. Eta ngadenge kitu aing mah teu betah. Masyarakat ngadenge kitu, majakan ngaji. Sia bae bebener geulanan sing apik. Berarti teu apik teh budak. Edeun kumaha ge. Sok bae urang menghadapna sing bener ka Allah. Ke ge hayangeun sorangan nu ngaji. Urang teu ngajakan nang. Kula ayo gawe mah pagaan kula atuh. Mung kula teu bisa boro-boro magaan di dinya magaan sorangan ge teu bisa. Bakal jawaban akos kitu. Bakal kos gitu teh henteu ieu mah ulama wagana nu bisa mamang bae atuh ibu teu bisa geus aya ngaji mah kanu sejen bae ulah ka kula itu kecuali nu sarugi masalah ade kiai ondo tak kos kitu teh ondo tah kiai tah itu tah ieu maju teu daekeun ngarajis nya ka aing tolol jasa cepnya nama aing lain kiai bae teu kadeuleu padahal di matanya nama aing kiai sebenarnya tereh abuya sebenarnya aing ahli bekas kos kitu bangkawarah jasa. Jadi eta Raja Hirokla teh bener berarti ieu nabi akhir zaman. Eta teh keur ditanya Raja Hiroklius nanya ka Abi Sufyan pengikut-pengikut teh nu apa? Nah ieu nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh kelas bangsawan kelas ningrat. Nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh jelema nu egona tinggi takabur gede hulu. Kopeahna ge nomor 24 teh mah. Diajak kieu teu daek iman, diajak kitu teu daek iman, leuleus ku leuleusna, setengah leuleus, setengah kasar ku kasar, dikasarat endah handeup ngabunuh Kangjeng. Geus kesaseleh Kangjeng mun cara saseleh mah, tapi pantang mundur Kangjeng mah. Eta sakitu dibere mukjizat ku Gusti Allah. Dibere mukjizat hese dakwah teh. Ulpa naon kitu wali dibere karomah heseun. Ulama ahli Allah dibere maunah heseun atuh komo nu can dibere maunah mah nu mantak geus ulah hese-hese geus asal bisa sorangan aya geus aya nu ngadengekeun saurang dua urang ge eta geus luar biasa eta fadl Allah naon saban diukur ku dirina berarti ala can sakumaha aing berarti menurut Allah mah gitu aya lobaan dibayar ulah serius ya aya jelema di dieu dibayar. Itu mah lain dakwah kos gitu mah dagang ayat sama kos gitu mah
Nah ieu Kangjeng Nabi geus seseleh turun ayat cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril sampaikan ke Muhammad bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah yatikum bih bejakeun coba kitu ka kaula cek Kangjeng Nabi hai ahli Mekah coba informasikeun ka kaula bejakeun ulah asa-asa ka kaula hiji in akhadallahu sam'akum lamun Allah nyokot dedengean anjeun tadina ngadenge ku ari torek hiji nomor kadua lamun Allah nyokot absarakum kana pangdeuleu maraneh kabeh tadina bisa deuleu ku ari mah buta rabun buta ka dituna nomor katilu wa khatama ala qulubikum jeung ku Allah geus dicap geus stempel hatena geus teu daekeun ngadengekeun teu daekeun neuleuh kana kahadean tah kuari mah jadi pertanyaan andai kata maneh dicabut dedengean dicabut dadeleuan dicabut dihalangan hatetea kana kabeneran na yaman ilahun ghairullah yatikum bih tanya ku anjeun Muhammad hai ahli Mekah saha coba pangeran nu bisa malikeun deui kana dedengean nu geus dicabut ku Gusti Allah saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan nu geus dicabut ku Gusti Allah saha anu bisa ngembalikeun deui hate nu geus stempel ku Gusti Allah tanya ka ahli Mekah coba tanyakeun mual aya atuh jawabanana ja eueuh nu bisa malikeun deui dedeleuan iwati Allah nyana ge hate leutikna mah moal aya nu bisa cenah dokter bisa dokterna ge buta cenah dokter bisa ye hate mah hate dokter teh hate mah pan bisa tah lamun nya ge bisa meureunanan nu gagal puguh pasien 10 nu bener nama hiji 9 acak-acakan tuh coba ayo teu bisa teh mangan sakadar lah sabab jeung syariat doang nu ngabalikeun mah Gusti Allah jadi zaman Kangjeng Nabi aya sahabat perang ieu batana kaluar ka dieu bebeja ka Kangjeng Nabi diusap dong ku Kangjeng Nabi teu kudu make dokter cager deui aya nu bohewel ieu na geus teu bisa nyekel pedang teu bisa nyekel bendera bebeja ka Kangjeng Nabi kunaon eta bendera teh diacungkeun ieu kenapana kena pedang ka dieu usap ku Kangjeng Nabi set cager deui loba jasa nu cager ku Kangjeng Nabi Masya Allah teu kudu make dokter THT teu bisa ngadengi dokter jantungna kambuh dokter gigi bosok boga dek ieu huntuna atuh mun nya nya bisa atuh nya heula bae dokter gigi ulah kena ieu mah kadinya dok ya saya mau berobat kenapa sakit gigi saya juga lagi sakit gigi cak pasien sial tuh percaya aja tuh ke dokter kos gitu tah eta pan teu beres eta tuh eta dokter tah masa urang nyari duit doang gua malah loba doraka dokter mah dokter teh lain boga aturan mah boga pahala gede jasa dokter bidan kuari mah gede jasa dorakana ya nu kadinya nu hamil bu ya udah berapa coba oh ini udah bulannya lambat aja ini seminggu ini harus di sesar ini bahaya ini nggak boleh lambat disingsieunan coba USG dulu di USG mah pan pagawean jelema waduh tali ari-arinya nyangkut di rumah ini bu sebareres jasa aduh terus ya kudu kalahirkeun teh was-was awet teh disingsieunan kunjing sieunana bae ge geus doraka geus nu dideuleu teh duit bin duit uang bin uang keselamatan jelema mah nulungan jelema kitu geus teu dideuleu doraka tapi lamun nyanana sesuai jeung aturan gede ganjaranna waduh ibu ini mah harus segera saya buat rujukan ini ke rumah sakit umum kenapa waduh bayinya nyungsep bu geus teu bareres ieu bida aduh bagaimana tuh ini nggak beres ini mah harus disesar gak ada jalan lain aduh ini mau bu harus segera saya atuh
puguh kersin khawatir mana mikiran keselamatan mana mikiran duit teboga aduh dekumaha nyin sulit jabah lama lain gitu ke zaman madukun diusap-usap punya tenang rada hese ge tuh biasa na ceknya kayak mak ngabantuan neng mah biasa baik manu ngahejeun coba eta madukun bisa biasa neng biasa baik tenang jadi ku tenang mah beres satu kabeh ge tuh aya bidan ke zaman aya bidan pertama mengenahin jasa oh iya biasa mulus-mulus udah ntar dia tuh masya Allah ngenahin bidan teh udah nggak usah nanti juga keluar sendiri nanti ibu bantu terus jangan ngenahin dia mah tuh wah lambat seminggu lagi udah nggak tanggung jawab saya mah gitu so bodoh aing gitu nureuneuh mun dilawan mah kurang beres aing nureuneuh tanggung jawab aing sia sakitu kan kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelut jeung bidan eta di dinya teu ngangeunakeun dongeng-dongeng lawan aya jelema datang Waalaikumsalam Mbak ada apa saya mau melahirkan udah lambat menurut dokter katanya ini kalau seminggu lagi saya enggak melahirkan ya harus disesar terus atuh sesar itu kan jangan-jangan sesar kontrakan aja nggak belum kebayar gimana saya mau diusir sama yang udah kontrakan suami ada tuh suami kerja enggak di PHK ya. Wah ya kebeneran ya ulah minta ke aing ya ente jagiana saya mah doanya aja Pak Kiai terus mau disesar bagaimana nyesarnya aja sekarang mah harus uang duluan minimal separoh gak bisa saya pulang ke Jawa juga tuh orang tua saya nggak punya apa-apa rumah juga mau rubuh itu lagi suami ngapain gitu-gituan atuh mau dikitukan kurangnya naji itu urusan saya sekian tidak bisa tawa jatah mah bari peureum ge jalan bae nu kos itu tah cek simbates saya mah begini Pak Kiai saking enggak punya saya mah terus terang aja cuma sekedar minta doa dari Pak Kiai saya mau pasrah sama Allah bu bagus jasa enggak ke rumah sakit enggak bukan enggak apa-apa enggak punya uang saya udah saya meminjem enggak ke siapapun pasti susah kata dia minjem udah saya meminta air sama Pak Kiai terus saya mah mau ngelahirinnya dikontrakan aja sekian ya udah nanti kalau udah mulus paling nanti minta tolong siapa aja saya udah pasrah sama Allah aja oh iya tuh udah begitu kalau nanti kebetulan mati atau enggak ngelahirin juga nanti mati ini sekian bagus jasa tak budak hebat jasa eta masya Allah ya udah sepira merah cahaya tuh tah datang gak minum ngobrol bejeng salakina terus ka maghrib mules nyanangis pas ini bejeng salakina ada kalau saya ini sampai meninggal tolong urusin mayit saya kubur biasa geus muswawasiatan nya eta disingsieunan ku bidan disingsianan ku dokter ini lambat 1 minggu udah nggak ketolong saya nggak tanggung jawab sedangkan geus lambat leuwih ti saminggu 10 poe ieu mah geus pasrah bae jadi kadadengkeun bae tah ancaman-ancaman paeh teh ti dokter mulos nginumnya wolok keluar sorangan borosol tinggal salakina biji ini bagaimana ini siapa ya sekurang salah kira lu lompatan tepugus aku mah aku udah kepanasan ayah ada apa itu ngelahirin di mana tuh di kontrakan tuh kenapa nggak bilang di arurusan ku babaturanana salamet tuh make duit saya ketik aja tuh bebe jadi kakula alhamdulillah katanya Kiai habis minum Pak Kiai jair Pak Kiai wah langsung keluar padahal waktu nginum guys ya gitu bae ieu tuh macan naon sebenarnya lah itu pembacaan gaya bal memacet bae ngan ayat tarekah bae ti Imam Ghazali lamun urang lamun aya jelema endek ngalahirkeun
Nah bacalah inna anzalna 7 kemudian hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat nobat katuan Syekh Abdul Qadir sok kira ya jukanya nah hadiah baca eta lamun diijabah mah pohara jeung aya nu dituliskeun mun sulit-sulit amat tulis di dieu tah kana kadampalna ngan geus teu kudu ditulis ge cai eta ge sarua bae usapkeun kadampal mun da sedih hese mah tapi alhamdulillah tah eta ku yakin tapi lamun kieu mah geus itu minta cai cenah teh ka kiai lah nu bayah hese mah hese bae sana ka kiai moal beres kayakinanana geus eueuh kayakinanana geus eueuh moal teh kudu yakin doa jinganana tuh aye cak Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah bejakeun coba ka kaula andai kata Allah nyabut dedengean maraneh kabeh nu tatadina ngadenge ku ari jadi torek andai kata Allah nyabut dedelan maraneh kabeh tatadina bisa ningali ku ari jadi buta andai kata Allah nutupan ka hate maneh tatadina anjeun bisa maca nu bener ku ari mah teu bisa maca nu bener man ilahun gairullah yatikum bih sa nu bisa salian Allah nu bisa ngembalikeun kana dedelan dedengean jeung hate bejakeun kali mah tuh moal aya tah mah satu nu bisa ngabalikeun iwal nu hiji tah batu satu nu hiji teh itu nu langit bumi cek yang juga ratu itu iman dah mungkin hola belum teh coba nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek yang nasi ada nu hiji ge lain nu ngagayot saya masuk salah bae pugu nu hiji bae nu hiji cek yang teh sa nu langit bumi atuh geus atuh syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jahotan nu bisa ngembalikeun dedelan dedengan jeung hate iwal tinu hiji salian tinu hiji mah lu bisa pangeran nalan lata uzamanat boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya ge teu ngadenge bolo-bolo ngabalikeun nu batu pugunya ge teu ngadeleh wah patung ginganan hiji mun euy cek untuk ahli Mekah hiji nu bisa malikeun mah iman atuh ih kaola kudu iman mah tetep tedaekeun iman kos di urang we hai sia ieu minuman naon ieu bir haram eta oh haram mah ulah atuh itu ulah diulah-ulah ge mah kesehatan ceuk teh tetep bae geus caho haram terus bae ieu teh keur leulitikanna nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta henteu haram nyaho kabeh ge saha anu teu nyaho judi teh haram ja nyaho kabeh ge saha anu teu nyaritakeun kredit model urang teh ja haram teh kos kare itu teh tapi pan terus bae leulitikanana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena Masya Allah eueuh tah ieu nu mentak di dieu dicaritakeun ceuli heula Ara'aitum in akhadallahu sam'akum nomor kadua absarakum nomor katilu wa khatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati waduh biasa dari mata turun ke hati dari telinga turun lain ke hati tah mah cule ka dieu dari telinga ke hati kene Masya Allah ti mata urang ti mata dicelik ka hate keur diuk bae kieu peureum tenang teh barang tek bentak ih geulis sama teh budak susuna gede-gede teh ai pan teu saruan jeung di imah ai cia syukur nyaruan-nyaruakeun jeung di imah tuh putih teh budak gara-gara neuleuk kan tah je kunci motor ke mana nya di mana ngontrak mah si budak tina leuleuh aju ka kunci motor bantah ngambay berangkat dak bensinan heula ka bensin pan berangkat tanyakeun neng di mana ngontrak neng loh teu nanya bae lain mesin neng Muriang saha anu endekna oh heuh nya atuh ulah mikiran sehat teh besi neng Muriang teu boga dulur ieu tanggung jawab atuh dasar atuh gobal ngaranna atuh bisaan bae atuh buaya darat juga dan eta ge si awewe teh keur kitu mah tengah nya ge barang nyaritakeun mun neng Muriang jauh ka indung bapa di dieu dulur teu boga saha ai kitu makan ieu geus wau ieu tinggal ditulis nomerna tah neng rieu tuluh hayang ka dokter tinggal angkat saja
Advan si Neng, oke ya udah. Nomornya berapa situ? Ini udah segitu doang. Saya mau pulang lagi. Beres itu. Buaya teh kos gitu. Nah, kos ndek bener teh, kos ndek bener. Masya Allah, timata, celi kuari itu, tenang, betul. Ngadenge suara merdu, ngadenge suara jeritan, ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati. Tuh, tak iya. Mantak timata ke hati, ticeli ke hati. Mantak lamun teh mah jelema dilahirkeun ka dunia buta tur torek, geus sorga bae tah teh kudu salat. Deuk kumaha salatna nyaho salat di mana tuh nya? Nyatorek buta. Coba gede kumaha coba nyana. Ndek ngabejakeun deui wajib salat torek. Torek bae. Ndek nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu. Ya kieu ya rakaatna ya ruku mah kieu. Atuh deuk kumaha nyampekeun ada aja torek. Dia buta. Enggeus amun aya jelema buta torek surga. Tapi lamun masih keneh aya mah buta doang aya dedengan masih kataklip. Aya dedengan ngan teu neuleuh masih kataklip. Bisu doang tapi neuleuh kataklip basi kewajiban sholat aja lama buta rata ngadenge wajib kene sholat teh sholat siksa ku Gusti Allah aja lama teu ngadenge ngan neuleuh wajib bae tapi lamun geus teu neuleuh teu ngadenge geus tamanya nama teu kudu salat deuk salat nyaho ti mana tuh nyaho ti mana sholat tuh geus bae teh aya di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar ieu keneh nya ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongengkeun deung ieu mah nanya numantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum bejakeun Muhammad pangeran mana man ilahun ghairu syariat Allah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun perhatikeun ku anjeun deuleu ku maneh ku mata perhatikeun coba kumaha hate kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat kula teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir bejakeun perhatikeun geura kitu ta eta ku teu bisa ngabalikeun dedeleuan berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedenyan ku abeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran aing nu bisa atuh bejakeun aing itu pangeran tah ku ari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate iwati aing atuh kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah teu kudu make laut teu kudu make gunung teu kudu make angin teu kudu make langit teu kudu make tsunami teu kudu make gempa dan lain sebagainya di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing tah ku ceuli bae ge ku mata bae ge geus nandakeun aing teh pangeran da teu bisaeun nya saha nu bisa nyieun ceuli teueuh apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunya nang mesen kitu teh beungeut jan teu nu bisa dia nu bisa mesen. Nu bisa mesen pangeran saha mesen. Hayang boga anak teh nu mancung mesen ku urang. Tuhan Allah, saya atas nama Asep mohon padamu Tuhan yang agung agar supaya diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya. Jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali. Saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus, hidung yang mancung, ayo lahir petekel. Sia geus pesen kaing jak Allah tolol jasa kos ka bosna bae. Pugus ya ibadah gitu beres. Teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae. Geus bae ngadoa bae geus ka Allah, urang mah Gusti mun dibere anak-anak nu saleh, mun awewe saleh sakitu geus pesen kumaha Allah bae. Ngan urang kudu dumadeheus ka Gusti Allah
nyaeta teh ya carana urang karesep urang cek Kangjeng Nabi belokeun karesep urang ka ahli Allah ke naon kitu ngaranna anak ge anak mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teteh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan urang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotol jasa teh budak teh bakal niru-niru nu dipake greget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kunaon dipake ka greget dibere sia ku aing atau karesep urang karesep leuwih resep amat eta teh aduh masyaallah momoy atos encek anak kos encek makan nu mantak aya di zaman Kangjeng Nabi bapana hideung mana hideung aya anakna putih bebeja cek bapana pasti hasil zina pamajikan pan kunaon gitu ih anak cakur jeung bapak indung hideung bapak hideung maya anak putih teu kaharti aing mah aya bebeja ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi tuh bebeja Kangjeng Nabi teh oh jadi bal dia aku mal kunaon eta kulit cakur Kangjeng Nabi bisaan ngajawabna ai mane boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya kumaha ta onta putih anakna beureum balik bae ka Kangjeng geus kajawab tah pan atuh pan eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum heuh nya cek teh atuh sia ge sarua sia ge teh hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget kana putih atau resep kana putih oh cek nya teh kula harita greget jasa kana putih tah eta kagreget sia bukti ku ari tuh nu mentek urang ke kudu greget kana kasep pan hese sok aya tah indungna kasep anakna indungna geulis bapana kasep anak masyaallah korban coba perhatikan kaifan nusarriful ayati kumaha kaula nu agung ngabulak balik ayat gajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu saden cukup ceuli mata jeung hate bae ge insyaallah mantak urang mah ieu alhamdulillah ya rabbil alamin artina sanajan saminggu sakali mata ku urang dipake neuleukeun nu ngaji ceuli dipake ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kalam-kalam ulama hate urang ku ari keur dibuka-bukakeun tet bae coba neuleuh batur nu geus distempel hatena masyaallah diajakan ku urang ngaji alah ngaji malu sia kos kitu ngaji ge kitu bae komo tayang ngomong acak-acakan geus puguh kafir mah tah iya urang mah geus min fadlillah nu mantak urang dihijikeun kieu teh ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ge pasti urang teh deuk dibere tempat di sorga sakitu jam moal atuh moal henteu kajen kumaha ge lamun urang henteu rek di ka sorgakeun aja moal daek ngadengekeun Al-Qur'an moal poe naon dieu poe Minggu ye puncak wah hayang tuh kan gitu summahum yasdifun padahal mah ayat geus loba jasa nu ku kaula dibulak-balik nuduhkeun kana sifat wahdaniyat kaula nu agung cak Gusti Allah tapi kunaon atuh manehanana mengkol ngabalieur teh daek iman hese jasa ka iman hiji deui kul bejakeun ku ajan Muhammad ka ahli Mekah araetakum coba bejakeun hei ahli Mekah ka kaula in atakum adzabullah lamun datang ka maraneh kabeh siksa Allah bagtatan sakaligus teu aya aba-aba deui tilok aya aba-aba siksa mah tilok aya aba-aba deui datang jeleger bae iraha aya aba-aba aja eueuh deuk tsunami Aceh apa aya aba-aba eueuh mun aya aba-aba mah beureun da lompatan henteu aya aba-aba bagtatan sakaligus au jahrotan watawa sakaligus ngedeng ka deuleu atawa tafsiranana bagtatan mah ti peuting jahrotan mah ti beurang kitu-kitu keneh sabenerna mah
tah lamun datang siksa hal yuhlaku illal qaumul zalimun moal aya nu dirusak kecuali kaum nu zalim cek Gusti Allah andai kata aing nyiksa sakaligus tanpa make tanda-tanda boh beurang boh peuting ta eta teh moal aya nu disiksa ieu kecuali jelema nu zalim Allah teh nyiksa ka jelema zalim ta teh ngan pante khusus nu zalim ngahiji jeung nu soleh dihijikeun bae ku Allah disiksa kabeh secara kasat mata mangahiji kabeh bungkiang kabeh padahal mah dipisah-pisah ku Gusti Allah aya nu bakal ka sorga mah dicabutan heula ti heula ku malaikat memeh terjadi moal saliru Gusti Allah ta ieu ayatna hal yuhlaku illal qaumuz zalimun zalim etalah kejadian Aceh, etalah kejadian Yogyakarta, etalah kejadian Pangandaran, etalah kejadian Sukabumi dan lain sebagainya Garut sautak saeutik termasuk Banten saeutik. Tah eta teh nu zalim anu disiksa teh Aceh. Eta teh luar biasa ganja-ganjana. Wah, nu mentak disiksa teh ku Gusti Allah. Jara radi ditukangan imah, digigir imah. Nya nama masak ge geus campuran ku ganja. Antas ngadahar sayur leng sare geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri tetapi geus jadi budaya bae di Aceh di samping kumanehanana terus dikemas terus dijual melalui bos lewat ka dieu ka Merak datanglah ke Jakarta Masya Allah kos kadar itulah kok teu ditangkap ku polisi na geus sieun lantaran geus aya kodean di mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa sebab nu di luhurna teh eta mah balokna geus lain make balok 5 genep deui itu mah balok kalapa deui bahaya jasa tamang geus aman-aman bae je sak Gusti Allah kok jadi karari kerja sama atuh jeung urang Jakarta ya hantam ceker tsunami 200.000 manusia beak kabeh coba kuari masukan rada balalener deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari ulah disangka kuari Aceh teh beuki aman beuki hancur tibatan kamari urusan permasiatanana lantaran kuari mah ojo ternyata begitu diteliti ke orang Amerika kamari turunkan orang Amerika potensi orenganan udah bagi dua yang ke Jakarta yang ke saya dikemas kuari dibikin ke Amerika tuker kuari jeung obat di Amerika na mere obat ke orang Aceh ieu ganja dibawa ke Amerika kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari. Ieu mah rahasia bae kula mengabejakeun ge ieu mah keur pada urangna bae ke lamun di itu atuh bejakeun deui. Pada urangna bae kitu ieu mah. Ieu Aceh teh negara urang Serambi Mekah kos kitu kaayaanna. Masyaallah. Beuki hancur guari lain lalagaan. Mentak jelema anu ibadah pas didinya nu deuk ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh. Kenapa? Geus sabaraha urang nu cerita ka kaula waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai. Enggak saya tidak akan kembali. Kos kita nunya hok makuari. Peradaban, perzinahan dan lain sebagainya teh. Aceh ieu. Aduh, Masya Allah. Ieu nuku urang dibanggakeun teh. Kebanggaan urang Serambi Mekah. Kebanggaan kedua adalah Banten. Banten teh urang teh bangga jasa boga Banten disebut lagi Kesultanan Banten. Baheula mah urang neuleuh jelema urang Banten teh pasti darekeut ka Allah. Kuari mah darekeut ka Atut. Wah, urang Banten teh. Bahara jasa Masya Allah ndeu kumaha mana contoheun Banten teh Serambi Mekahna ieu Serang Pulau Jawa adalah Banten mantap pergerakan naon teh Banten tapi kuari Banten geus kos karari itu Gusti Allah nu agung judi aya di Banten zina aya di Banten mabok aya di Banten ndeu kumaha coba kesultanan tinggal kesultanan Masya Allah mantap terus disiksa lain Banten bae ka Serang ka Tangerang terus Masya Allah nih lamun geus datang siksa cek Allah moal nu disiksa sasaha nu zalim nu sabenerna mah nu zalim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh kabawa kabeh jeung nu ibadah-ibadahna naudzubillah min
minzalik mentak sing hade urang boga anak besi mabok nak ulah sok mabok lah abah ngahalangan mabok bae lain kitu eta teh haram kula abah mah abah bae widih kok haram mengkonon sih orang nguping orang rungu sih hai kadieu siapan anak aing anak bae bah geus kula mah kula boga jalan sorangan abah mah abah bae geus kadi tu dedeketan jeung Allah kula mah kula bae lain kitu bener geus sia nu nginum sia nu haram sia eta anu tanggung jawab tapi lamun Allah murka aing kabawa ka siksa goblok gara-gara sia dipecet sia ku aing kudu kitu ka anak teh teges sia nu disiksana aing kabawa tetangga aing kabawa tuh ustad ge ustad kabawa bakal gempa teu heula meureun nya kenana ih sia kalau ditakut kos kitu awasan jadi lega gara-gara sia eta masyaallah aduh jasanya ieu keur carita ayat pohara jasa bangkawarah urang Mekah ngalawanan ka Kangjeng Nabi lain baheula bae horeng terus datang ka kuari wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin tepati ngutus kaula ka para rasul-rasul kecuali tugas teh dua mubasysyirin wa mundzirin ngabubungah kanu iman bakal dibere sorga ganjaranana nyingsieunan ka jelema anu kufur diberena siksaan neraka bakal duh Gusti Allah itulah rasul-rasul baheula teh diutus teh mubasysyirin wa mundzirin dulur kabeh ge kaditu iman ka Allah nurut atuh ka Allah make aturan-aturan Allah lamun nurut ka Gusti Allah Allah nyadiakeun sorga rasul teh baheula karadi itu datang ka terakhir utusan Allah nuku urang kuari diimankeun nyaeta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu ngajakanana dulur sing hade ulah maksiat ka Gusti Allah lantaran lamun maksiat teu akur jeung parentah Allah maksiat urang teh larangan-larangan ieu dirumpak cek Allah ulah mabok cek Allah ulah zina cek Allah ulah judi cek Allah ulah korupsi tapi kitu bae nah ieu bakal ka neraka disiksa imah di dunia kene wa imah engke di akhirat selalu kitu Rasul ku hari Kangjeng Rasul teh dihina ku hari penghinaan pembuatan film nu kukula caritakeun kamari anu dubesna langsung dibom bahkan dubes dibom dubes lagi paeh dilulu sekaligus di Irak mah di Irak belasan nu paeh orang Amerika kemudian di Iran mah loba jasa berbagai negara kuari geus loba dihitung teh geus puluhan kuari orang Amerika termasuk di Indonesia lamun teh gancang-gancang manehanana nutup kegiatan-kegiatan di kitu naon ngara kantor-kantor kegiatan Amerika ujianna dibelem di Indonesia ge ieu lain lalagaan dunia ieu mah hudang masyaallah kalau Bandung ngomong sabarana mah teu kudu ditangtangan cenah kos kitu mah lantaran nyana nyieun film kos kitu lamun urang reaksi berarti jana jualanana eta termasuk kana laku kuduna mah diantepkeun bae terserah tafsiran-tafsiran masing-masing nu jelas penghinaan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu marudah eta mah hanya sekadar teu ngomong teuing bae kuduna cenah diantepkeun bae antepkeun bae kos kitu mah urang teu reaksi mah jamualna naon tangkorak sia meureun mun deukeut aing ku aing disoekeun beungeut sia je nu ku urang kuari diimankeun diimani ku urang kuari bacaan sholawat kemudian kuari dicaci maki tuh urang ye pae sahid ieu mah ngabela Kangjeng Nabi urang pae sahid ke pae kuari pae maning kuari ka sorga naon hesena sih matak di Jakarta kemari hampir-hampiran bahaya gede ya mah tutup langsung diperintah kunjungan gitu SBY langsung kudu ke Inggris ieu mah teu meunang diabaikan langsung harus ada pertemuan dengan Obama lamun henteu aya pertemuan awas rakyat Indonesia nu pangheulana hudang nu aya tatoan nu teu salat beneran ieu mah lalagaan kuari geus kikiran bae teh ditanya langsung Bat. Di Bandung di Jakarta ditanya hei
sia teu salat-salat ge masih ngabela-bela aing geus jelas teu salat lamun aing teu ngabela Kangjeng Nabi aing ka neraka mun aing ngabela meureun aing ka surga sanajan teu salat ulah loba omong sia di eta gagah jasa eta budak eta teu salat bari mabok eta tenang aing geus seket tagong bobolokot cek cenah teh geus aing mah salat henteu terus bae pokona mah aing mah naon mabok tapi dibela ku aing Nabi aing ke di akhirat aing teh aya jihad ngabela Kangjeng Nabi aing teh ngeudah jeung teu sudi Nabi aing dihina teu bisa ngomong eta jelema aya pejabat anu teh ini jangan sok jangan sia sarwana meureun balik pejabat sia-sianeun hampir-hampiran Jakarta mentak diutus presiden harus berangkat bertemu dengan Obama selesaikan permasalahan ieu wah kuari kalang kabut Amerika tutup kabeh seluruh kegiatan kantor-kantor kegiatan di Indonesia tutup bahaya gede jasa langsung kontak ke Banten bagaimana ini seluruh pesantren wah tuh pesantren titah perang langsung kasar rusak ieu geus di dar siap atuh urusan Kangjeng Nabi mah ieu mah geus moal diengkengkekeun deui eueuh amat Amerika atuh kaki tangan Amerika bae geus puasa amat sih saha kaki tangan Amerika ya otomatis Golkar aduh Gusti Allah lagu nyen bae Amerika ieu lamun geus dihitung ku hari geus hampir 100 nu paeh di luar negeri mah ngan teu dipublikeun ka urang geus 100 sih mah lain lalagaan asa kapanggih bae Amerika geus bae aya nu dipencit sagali mah digorok set sia aduh hantem jeung urang Amerika nu urang aya nu eleh urang nu itu pokona terus bae mah geus terus bae mah wah ieu mah lamun ieu can dimusnahkeun film kartun ieu geus bahaya gede ieu mah lain lalagan hudang ieu mah dunia kabeh kaum kiai geus dibejaan kumaha ye tuh kiai mah geus hese nu paeh jadi salateun ati da ku mah ngahareupan nu paeh geus biasa nya mah tilok pan ngahareupan nu paeh ieu mah geus unggal poe ngahareupan nu paeh nguburkeun sagala rupa berarti teh sieun paeh atuh henteu jia terus sampai engke paeh kuari paeh kuan kuari mah motifna ngabela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di balik ieu pasti bakal aya rahasia geus kesekian kali kuari kafir menghina terhadap Kangjeng Nabi terus dihina terus hudang kuari mah dunia tapi eta hudang gitu hese ku Saddam Hussein saha nu nitah eta hudang diulah-ulah Saddam Hussein mah ieu mah nasionalis Saddam Hussein mah anu tetep bae masyarakat cinta bae hese eta teh kos kitu bae hese teh menang Allah ngagerakeun padahal mah geus diulah-ulah geus ditutup informasi tentang Irak tentang Baghdad udang bae dunia kabeh datang ka jelema lahir wayan eta dingaranan Muhammad Saddam Hussein padahal mah kunyim jelema Saddam Hussein bae eta mah geus moal bisa ditanang Allah Noel teh mah masyaallah kuari dunia kabeh hudang wah komo di timur tengah geus pokona mah kabeh kedutaan barali kuari ke Amerika sebab mengarah kana penganiayaan jeung pemboman termasuk di Indonesia teh anu beradab sopan di Indonesia mah masih kena bisa tapi Ki Hasyim Muzadi geus menyatakan kalau memang ini betul-betul penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia kita harus bangun kita harus siap kita harus tempur apapun yang terjadi sudah tidak usah cerita tentang politik dan perekonomian ini merupakan satu penghinaan Ki Hasyim Muzadi mantak istimewa cakula Ki Hasyim mah geus ulah nyaritakeun politik jeung ekonomi budaya sagala penghinaan hudang seluruh bangsa siap istimewa eta sakituna mah nu mantak masyaallah pohara tah geus bahasa Ki Hasyim Muzadi kos kitu didengekeun ku kabehan nya bener jantung kuda nang di mana teh eta Masya, tapi bener lain lalagaan coba ge taliti berbagai itu naon gitu karena tokoh ngomong nu puluya peleye cek Ki Hasyim Muzadi jangan didengar yang masa berbau tentang apa namanya mengarah ke Amerika jangan didengar kita bangsa Indonesia yang sangat agamais kita ini adalah Islam dididik dari negeri yang muslimnya luar biasa siap bangkit perang eta Ki Hasyim
mentak teu katahan. Nah ieu SBG lamun geus Ki Hasim ngomong kos kieu geun. Waduh, ban ge pendukungna lain bae orang NU Ki Hasim teh eta teh tadi nu mabok ge milu. Atuh asal geus Kiai hurung bae tampil bae atuh geus bahaya. Masya Allah. Mentak tutup. Begitu Ki Hasim ngomong, memeh Ki Hasim ngomong mah henteu. Memeh Ki Hasim can ngomong mah henteu tutup. Tutup kabeh kegiatan Amerika. Dan diharapkan seluruh orang Amerika yang ada di Indonesia lapor segera ke kitu kedutaannya, harus lapor segera. Ieu tak instruksi langsung, tek diamankeun, segera pulang. Bahaya gede ieu mah. Sebab kiai na geus ngomong. Geus kontak jeung kiai-kiai kumaha ye kiai-kiai atuh kiai mah mandian nu pae siap. Ngariung siap. Marhaba siap. Ngeridit siap. Kiai mah jago. Udah teh siap. Ieu perang atuh, parantina kiai perang mah. Ge, atuh siap bae geus. Ulah hese-hese nu mentak cek ulah ge ieu aki-aki nu baheula ngalawan jeung Belanda geus kieu bae. Geus kebel cenah ieu. Ih, teu dipake-pake cek ieu. Kamari ieu kerencana aya Amerika maka anak deui ka anak deui. Sekolah mah hebatan aki-aki jeung budak ngora kuari. Aki-aki mah pohara eta mun ngadengen nu kitu teh aki-aki mah meureun urut perang meureun. Baheula teh urut perang jeung Belanda pan nya nemang naon kitu ngaranna lumpat teh naon ngaranna? Ngeli segala naon jadi geus ngarasakeun. Geus ngarasakeun mentak nya mah ka pemerintah kuari leuleuh lujag-lejeg kitu ngajebian. Tolol nang aing ngeli-ngeli cek geuna teh. Sia nu ngeunahna. Oh, orang Belanda jeung Jepang nama sia ku yang dihantem. Totogeun bisa sia ku aing. Aki-aki sok ngalamun kos itu gomongna. Nya bener jalan teh kitu bae pokona mah. Masyaallah wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana sahajal man ngimankeun ka Allah, ngimankeun ka mursalin wa aslaha amalahu ngabeberes pagaweana fala khaufun alaihim wa lahum yazan malaya kasieun malaya kaprihatin. Sugan sieun teu aya jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi ngabeberes pagaweanana eueuh sieun eueuh prihatin dibela terus agama cenah paeh eueuh sieun sebab naon jadi ganjar surga ji prihatin sieun prihatin naon eueuh jelema geus ngabela agama geus sensitif jasa geus pokona mah asal Kangjeng Nabi dihina geus Salman Rushdie baheula teh eta cek Iran Khomeini berikan ke sini. Saya siapa orang yang bisa menangkap Salman Rushdie, saya akan membayar saloba-lobana. Istimewa eta, seuneun pan kabeh. Dibayar siapapun. Eta teh di publik ngomong. Tidak usah takut-takut. Ini penghinaan. Pelecehan. Teu kuat. Disimpen datang ka kuari Salman Rushdie teu bisa keluar. Teu bisa keluar nya namanya. Oh, sebab mas mun keluar kajawan atau geus. Geus pernah pan manehanana ieu dirobah wajahna tetep bae kanyahoan bae. Batu geus teu bisa, kuari tersiksa hirupna. Ieu ge kuari ieu sutradarana ieu geus teu meunang ka mana ieu kuari. Geus di wah bangsa tersiksa deui bae lantaran di luar negeri mah istimewa. Nyahoan jasa teh nya mah ka mana bae lompat. Ayo sia kuing ka mana bae lompat. Ayo sia. Eueuh. Kitu nu nyieun Amerika teknik anu ngacak-ngacak nyana tapi aya deui nu leuwih canggih. Irak eta Irak jeung Iran emang kumaha gitu. Istimewa jasa pan. Kumaha istimewana? Kapal Amerika tanpa awak teh bisa dibom ceger. Tapi kapal Iran ke wilayah Amerika. Tembak. Set. Geus suraknya no. Ke Amerika udah hancur. Kayak aya ngeng eta kene. Dimainkan remote na geus kanyawan itu ngememak teh dikandapkeun set kos budak mainan kos budak mainan Masya Allah jaya leuwih canggih datang ka kuari kengeng ka luhureun Amerika nang tangan pan Iran tembak make tembak kawal set ka luhur mentak sieun ge eta teh anu bakal kemarin WTC dibom seperti ini cek manahanan. Kalau ini nanti saya letuhkan lagi di langsung ke Amerika. Oh,
eta teh gedung putih teh geus pohara jasa geus teu meunang aya nu asupna naon pernah terjadi kieu benagog ieu lain lalagaji pan ieu begitu diteliti Iran hiluk deui ngan ngalalaga doang satu sisi urang teh sieun satu sisi kos lalagaan nya namaja teh sieun ulah-ulah Iran, ulah-ulah Irak anu memang di ditu mah geus terkenal jasa negara 1001 malam. Nah, urang ge lamun bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi ngamalkeun pan urang bisa salat ti Kangjeng Nabi, bisa puasa ti Kangjeng Nabi, bisa zakat ti Kangjeng Nabi, urang bisa kikieuan ge ti Kangjeng Nabi, kuari Kangjeng Nabi na dihina, berani mati ngabela Kangjeng Nabi. Allah pahauninya. Pokona fala khaufun alaihim walahum ya sanu atuh naon hartina hirup kurang daripada hirup ngagedean dosa mah mani ngabela Kangjeng Nabi. Paeh beres geus. Kredit selesai. Beres. Sia mah lendek ngabela ieu mung mayar kreditan sabenerna mah. Walladzina kazzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Ari jelema nu ngabohongkeun ka para mursalin mah ngabohongkeun kana ayat-ayat eta bakal kakenaan ku siksa bimakanu yang sukun ku sebab pagawean pasek manehanana tegas nama disiksa ima di dunia kene wa ima engke di akhirat nyata jasa urang aja percaya jasa lantaran ieu lain ucapan manusia ucapan khaliq kalamullah nu nyieun langit bumi nu nyieun dunia nu nyieun akhirat nu nyieun surga jeung neraka nyana ngomong. Awas ngimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad ngaberesan pagaweanana la khaufun alaihim walahum yahzanun surga ku aing diberena jelema anu ngabohongkeun ka para mursalin ngabohongkeun ka ayat aing cak Allah ieu man nyieuna awas ya yamasumul adab bima kanu yafsukun naudzubillah min rapatkan barisan urang sebagai umat Islam sing hade lantaran serangan mulai politik geus lila ekonomi geus lila kuari geus mulai penghinaan jeung pelecehan urang doakeun dila luhur anu keur beujina memperjuangkeun terutama Irak Iran jeung Libya anu bener-bener keur memperjuangkeun tentang penghinaan terhadap Kangjeng Nabi di Indonesia nu ngoceh-ngoceh macam-macam anu sabenerna mah teu kudu sabenerna ulah didenge lantaran lamun geus ngahina mah geus lain lalagaan tah kos kitu. Urang tuturkeun tak Ki Hasyim Muzadi ngomong bangkit cek manehanan adapun ada orang-orang yang ngomong tidak usah penawarannya kita hadapi caknya berarti kita membeli eta mah lain omongan serba anu imanna tinggi tah kos kitu. Tamakan sakadar jelma lah Amerika bener-bener geus ulah kurang mah geus cek Ki Hasyim Muzadi siap bangkit bela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul wallahu a'lam